Kimarunggi si cakar besi geus teu bisa ngadalikeun di amarahna. Anu bedah harita muleng kanang bule bernyarita. Si lain memang budak edan bule. Geus bener-bener ngahina ka dewek deui sia. Anu matak si lain geus moal dibere diampun ku aing sia. Si lain bakal kojor di tempat-tempatan bule. Alah. Menirang kitu eta ngomong. Kelanya aing rada eungapil. Maneh mah salwana anjir siga si Jarawadul. Nya capek diheulakeun siga nu eueuh. Tapi jauh dina kanyataanna anjir. Apana ku aing geus dibuktikeun maneh mah karek sakali najong dada aing. Sedengkeun pan aing mah geus 2 kali ngasupkeun Panarajang. Apana rek disebut becus kumaha maneh bisa modaan aing sah urunggi. Sate marunggi sangeuna sote si laing mah pika sebelen. Srog. Kimarunggi ngawangun di pasangan dina jurus andalanana nu disebut jurus cakar besi rangsak jiwa. Setiap lawan anu kabeunangan ku cakaranana bakal ngadadak jadi owah kaganggu jiwana. Kimarunggi boga kayakinan jurus andalanana moal mampu diimbangan ku anu jelawan. Harita Kimarunggi musirkeun tanaga lapisan anu meh sapinuhna anu bakal marengan kana Panarajangna. Katingali harita Kimarunggi geus saga diri pikeun majuna Rajang. Katingali Kimarunggi nyarita akan jilawan. Si lain geus waktuna ngarasakeun kahebatan jeung kakuatan jurus andalan dewek sana bule. Malila-lila rasakeun sia. Jurus cakar besi rancak jiwa sia. Naon. Rancatan. Rangsak jiwa sa goblok. Jorela cudung. Syut. Angin sameran Panarajang Kimarunggi nebak kana badan lawan. Nang bule bisa ngarti Panarajang lawan teh leuwih ngabayakeun pikeun ngimbangan Panarajang lawan. Nang bule ngagunakeun di ilmu pangenteng badana pikeun nyingkahan Panarajang lawan bari sakaligus neangan celah lolong kerang kosong pikeun ngasupkeun Panarajangna. Datang Panarajang cakaran sapasang leungeun lawan. Jolepat kolepat. Ngan sakolepat ciri menang bule geus aya di tukangan badan lawan. Panarajang Kimarunggi saukurekeuna ka tempat kosong. Sedengkeun nang bule anu geus aya di tukangan badan lawan. Harita samemeh Kimarunggi ngabalikeun badana ka tukang. Nang bule geus ngagajang luncat ka luhur. Saterusna ngasupkeun Panarajang balesan. Leungeun katuhuna meta langsung ngahantem puhu celina lawan anu beulah katuhu. Kajelang hiuk jebrekteus. Jelengeng karasa ku Kimarunggi celina ngajelengeng jeung nyeri deui. Waduh, tiada. Narajang tukangan sia kehed. Ngahina sia kaing. Kimarunggi si cakar besi ngageronahan ka nyeri bari nyolonton ka hareup meh rubuh nangkuban. Tapi Kimarunggi jago kolot anu geus asa ku pangalaman. Harita Kimarunggi nahan badana anu rek rubuh nangkuban.
ku sapasang dampa leungeunna anu neken kana taneuh terus ngajuralitkeun badanna ka haseup. Salontod trek sang juralit cilik barang napak kana lemah Ki Marugi langsung ngabalikeun badanna ka tukang terus mancuhkeun di tangtunganana bari jeung ngahegak ngatur napasna. Nang bule netep ka Ki Marugi baritus carita. Kumaha ya geus tilu hiji sia Rugi. Aing geus tilu kali ngasupkeun panajang ka maneh. Kumaha karaosna kabeunangan puceuli teh? Raos panginten, karaos gula asemna. Aduh, rugi maneh mah jago kolot anu teu boleh rugi anjir. Kabuktian maneh di wae we anu kabeunangan ku panajang aing teh. Manggeus lah cek aing mah montong diteruskeun talungna Rugi. Apana saukur meuceunan waktu anjir ah. Jeung meuceunan tanaga teu puguh deh. Beunang teh Rugi? Srog. Hegak Ki Marugi si cakar beusi bari jeung ngahegak ngatur napasna harita katingali ngawangun di pasanganana bari nyarita kanu dilawan. Licik sia maneh mah nang bule plok geus ngasupkeun panajang ti tukang badan lawan. Sakuduna ka ngaranan talung mah montong narajang ti tukang atuh sia teh plok. Dasar budak edan. Kitu dihareup lain ti tukangeun teh. Aduh, kasihan deh lo. Tuh, nya bener. Celana maneh Marugi. Ari talung mah dengkeun sarugi. Apanan bebas, dek ti luhur, dek ti hanap, dek ti gigil, dek ti hareup, bebas tarung mah. Nu penting mah nu jilawan bisa ngarasakeun teungeulanana. Pan karaos ku dinya nya. Eta mah maneh we anu celeupeung. Apanan sakuluna mah maneh teh gancang satset aku ngabalikeun badan ka tukang. Atuh puguh raosnya. Janten we puguh ceuli maneh teh dihantam ku aing. Kumaha sauk keneh pikeun meneruskan talungnya Rugi. Dihantam deui ku aing teh puguh ceuli teh sia. Ngajolor sakedeung deui sia Rugi. Ki Marugi si cadar beusi geus teu malire kana caritaan nang bule. Sabab harita Ki Marugi keur ngarapal mantra bari musyrikeun kakuatan batina mangsa ngagunakeun jurus tungtungku sasana anu ngandung kakuatan gaib nu disebut jurus papatan cakar pungkasan. Kahebatan eta ilmu anu dilawan bakal ningali leungeun Ki Marugi jadi opat atawa dua pasang. Dua pasang leungeun anu kaayana sarua taya beda. Harita katingali Ki Marugi ngalakukeun gerakan di tempat. Saterusna ngagibegeun awakna. Kajadian saterusna jadi ngagetkeun ang bule oge sabab barang ningali kaayanana Ki Marugi anu leungeunna jadi dua pasang. Ki Marugi anu ngarasa boga kayakinan bakal mampu ngabinasakeun nu jilawan sabab jurus tungtungku sanana nyata jurus papatan cakar pungkasan henteu saukur ilmu silat wungkul tapi ngandung kakuatan gaib. Ki Marugi musyrikeun paneutepna kanang bule bari ngumbar caritanana. Si laing montong kaget sia plok. Mun ningali leungeun jadi opat alias dua pasang nang bule.
dua pasang lengan dewek lain anu biasa dulu, tapi ya dua pasang lengan anu ngandung kekuatan lebih hebat, anu bakal mampu nyasrak badan si lain yang bule. Mohon mangga telang kuku masih awe tambah dek nyasrak dek nyoksrok dek nyuksruk. Kurupi-rupi pisan ieu masih rugi. Maneh mah boga kalakuan teh sok aneh-aneh wae rugi. Der eta leungeun jadi opat mahiwal maneh mah rugi ah. Tapi cenah naon ketang? Pokona mah tong boro kokod maneh karek opat. Rek jadi 10 ge keur aing mah teu janten masalah siaplok. Anu matak kali buktikeun we ku maneh ayeuna mah. Gableg kokot jadi opat teh begug teu pikeun modalan aing. Mun teu pikeun ka teu begug mah kacida teuing we kokot saopat-opat. Hasok sia buktikeun jurus naon? Tungkusan kue balok teh, tungkusan kue balok, tungkusan naon teh ah, montong saukur nya capek bau sungut pungkul anjir. Ku dewe kaina bakal dibuktikeun sadang bule. Nya sok cek aing oge tong seur bacot sia. Kumaha kakuatan jurus tutungkusan? Geus waktuna si lain kudu modar ku leungeun dewek. Oh kitu janten kudu tungkusan. Rasakeun sia jurus papatan cakar pungkasan. Helat! Jorelat curung Kimarugi si cakar besi majuna rajang. Angin sameran panarajangna jeung leuwih kuat nebak kana badan lawan. Pikeun ngembangan panarajang anu jeung lawan, harita nang boleh ngagunakeun ilmu pangenteng badan sapinuhna. Ngajadikeun jirina jojorelatan nil upama kalangkang. Panarajang cakaran dua pasang leungeun lawan ngan saukurkeun kan tempat kosong sabab nang bule geus pindah tempat. Syuto fukyuk fuswelat los. Panarajang lawan saukurkeun ka tempat kosong sabab nang bule geus pindah tempat dina jarak nu rada anggang. Kimarugi si cakar besi jadi beuki penasaran we. Harita saga di diri pikeun majuna rajang. Sedengkeun nang boleh ngan saukur merhatikeun bari jeung serikeun nuju lawan. Parah maneh marugi euy. Gerakan maneh mah euy parah. Kalahkah loba gaya sia kokot jadi opat. Tapi panarajang eueuh anu keuna anjir. Mikir atuh mikir sia teh heuy. Ceuk aing ge tong loba king kokot. Geus dua kokot mah kenca jeung katuhu teu nu penting mah ngahasilkeun. Pikeun ngagebug aing. Ceuk aing ge maneh mah jago kokot lu belegug. Jeung celeno tur koplok we. Hasok syah majuna rajang lieur Rudi. Si lain montong anggap enteng sanang bule. Sanajan sakumaha cepetna gerakan si lain, tapi dina hiji kasempatan panarajang dewek bakal aya nu keuna ka sasaran. Sumuhun mangga cek aing oge pan tika teh abdi teh sumangam kitu ka sia teh. Sok mohon mangga tong sake 2 kali sok lihat dibebek dihijikeun jeung rujak sikur ge mangga abdi mah mangga. Wah sia rasakeun kulog. Hayya Jorelat curung Kimarugi si cakar besi
maju narajang deui tapi seperti tadi deui wae kacepatan gerak nang bule teu bisa diimbangan ku anu jadi lawan. Cirim nang bule lingas naker ngajadikeun nu jadi lawan teh beuki ambak jeung kesel we. Syuk. Jerat pros. Panalajang Kimarugi nyamos dewe. Selegedeg. Nang boleh harita geus aya di tukangan badan lawan. Saterusna nang boleh ngacrelak dina kayan teu napakana lemah. Harita sapasang leungeun nang boleh pilihkeun ti ngahantem walikat kenca katu lawan. Jerat yuk cebrot gas, cekuk gas. Nang boleh ngacengkang ka tukang. Lantaran Kimarugi teu ngarasakeun kanyeri malah ngabalikeun badana ka tukang bari ngalengak seuri. Saukur kitu patut kakuatan Panajang selain tela bule. Sama sakali teu karasa naon-naon kudek mah euy. Coba gunakeun kakuatan Panajang leuwih hebat. Anu sakirana karasa nyeri ku dewek euy. Ceuk selain teh karasa gula asemna sok. Kumaha euy. Si laing masih kene sanggup euy. Neruskeun ieu tarung nang bule euy. Nang bule sanajan ngarasa kaget ku kaayaan Kimarugi anu teu mempan ku Panajang lawan, tapi nang bule teh carita sanajan dina kaayaan kaget. Harita nang boleh bari ngemuka kaget terus nyarita. Maneh mah kakarabisan hankeun di kawas kitu patut ge asa bus menang angin saplok. Apanan Panajang aing ge candi nyakeun. Eta mah pembukaan sakitu mah. Mun ku aing nyakeun mah dibeladi ku aing anjeun sia nyungkruk sia tah. Aslina tak bakal burakrakan walikat maneh teh anjir. Sanajan sakumaha kuatna daya tahan badan maneh, akhirna mah bakal rempag ku Panajang aing sarugi. Geus lah, tong loba nya capek teh bungkus ya. Hasok geura gunakeun deui tah cakaran dua pasang kokod meong maneh teh anjir. Ulang asa ukur nyakaran angin wungkul jeung nyakaran bujur. Ieu mah si rugi. Ieu mah Aram jadah kurang ajar jangkar kehead. Si lain nungtong obabat sia sia. Manuk beo lain maneh sia kehead. Nya capek ka malakarap sia. Modal sia. Tadi keneh modar ieu aing masih keneh beleger anjir. Sok buktikeun atuh sate aing mana keur gering teh sate. Mana kudu ngayonan di dinya mikir atuh anjir. Tapi naga aing keur gering anjir keulaanan kudu eleh ku maneh mah. Si rugi. Sia podot geuling ku kumaha oge. Jorela cilung Kimarugi maju narajang deui. Masa karasa kunang bule angin sameran Panajang lawan jadi leuwih kuat batan tadi. Nang bule nangtukeun sikapna mangsa nibankeun Panajangna rek ngagunakeun kakuatan tenaga lapisanana. Harita katingali datang Panajang lawan. Syuk pos. Ngan sakolepat jirim nang bule geus aya di belah katuhun badan lawan samemeh nuje lawan bisa nebak kana tindakan nang bule harita di luar dugaan lawan. Nang bule ngagajeng loncat setengah badan bari ngasupkeun Panajang leungeun katuhuna anu langsung ngahantem kana caleham katuhu lawan. Kojong sakyuk habak deus cuelat. Nang bule mundur ka tukang. Lantaran ngerasa kaget sabab Panajang taya pangaruh naon-naon pikeun nuju lawan,
sedengkeun Ki Marugi si cakar besi ngalengak seridi wae ngumbar ka sukahatena. Nang bule Panajang Silai ngahandam tareham dewek teu karasa naon-naon anjir. Naon Panajang Silai dena bule. Silaing rek kumaha bisa ngarubuhkeun dewek pun kakuatan silaing saukur kitu patut sia. Pasina oge silaing kagetnya. Jeung bingung mikiran cara pikeun ngarubuhkeun dewek. Coba rek kumaha ayeuna ketak silaing seneng bule. Waduh, ieu si koplok seuri meuli teu matut kitu cerita anjir kalakah keheul kanu ngadengeunna oge sia teh. Mangos ya. Bisa ka aing nyebut bingung. Padahal maneh ge sarua bingungeun anjirnya. Mikiran cara pikeun modaan aing. Sedengkeun panajang maneh saukur nyakaran angin. Komo deui maneh mah leuwih belegug. Naon sababna belegug? Belekuk. Sabab tapi kayeuna panajang maneh calanukeunna. Kalakah we kokod maneh jadi dua pasang. Arina rajang teu begug dasar jago kolot cilepeung bolokotono. Ki Marugi jadi tambah kesel hatena. Sabab manehna kudu ngaku yen memang bener caritaan nang bule. Jurus papatan cakar pungkasan nu digunakeun tacan mampu ngasupkeun panarajang ka dilawan. Sabab ilmu pangenteng badan nang bule leuwih punyul eta kayan ngajalikeun kacepatan gerakan nang bule teu bisa diimbangan ku Ki Marugi. Srog Ki Marugi si cakar besi bari saga diri pikeun majuna raja. Nentep seukeut ka nang bule anu dilawana bari ngupat jero hatena. Memang bener caitan silang bule. Jurus panutup papatan cakar pungkasan nu digunakeun ku aing can aya anu bisa keuna kana anggota badan lawan. Kacepatan gerak silang bule memang teu bisa diimbangan ku diri aing. Sok sanajan aing teu mempan ku panarajang lawan, tapi ari lila-lila mah bakal leuseuh naga ieu. Kalau aku mau ge aing kudu upaya sakuatan naga ieu. Sangkan bisa ngasupkeun panarajang. Sabab cukup ku sakali anggota badan silang bule kena ku cakaran aing, mangka sakujur badanna bakal karacunan terus modal ge si goblok deui. Ningali Ki Marugi si cakar besi can maju dina rajang. Harita nang bule jadi keseleun terus nyarita. Alah nya cek aing ge neon anjir. Jelas maneh anu keur bingung mah mikiran antara tarung jeung mikiran hutangnya. Nu matak tong seueuting nyaketan Bang Emok. Si Rugi ngaku we jago kolot. Kokod oge bisa jadi opat. Tapi rek neruskeun tarung kalakah hulang-hulang kawas manuk belakok kujuban. Dasar ya si manuk belakok kujuban. Kali itu siga manuk bueuk sia teh. Jada sia setan. Kamana kurep sia. Nya capek teh. Sakedeung deui si laing bakal kabeunangan ku cakaran jurus. Aing sakehed. Jurus papatan cakar pungkasan bakal modaran maneh sia. Hayya! Jorela cilung ningali nuju lawan geus maju narjang deui. Nang boleh sagade diri pikeun ngagunakeun kakuatan tanaga lapisan sapinuhna mangsa nibankeun panarajangna. Syut.
datang panarajang lawan. Syuk, syuk tuelan, plos. Jadi ngan sakolepat jirim sinang bule geus aya di belah katuhun badan lawan. Saterusna nang bule luncat setengah badan. Narajang leungeun kencana ngahantem dada lawan, sedengkeun panarajang leungeun katuna ngeprak beungeut lawan ku dampal leungeunna. Kajleng sat sutubrot hiuk sat hiuk jebret geus beungeut aing anjing jadas ya. Lah wila-wila deui sedra we. Ki Marugi ngagerok kaget, bisa karasa nyeri sok sanajan ukur sakedeung. Samemeh Ki Marugi badana ngajari jaga tukang. Harita Ki Marugi masih kena sempat ngasupkeun panarajang balasan. Nyatana balasan tadonga suku katuhuna kana badan lawan ngajadikeun ang bule ngajengkang katukang. Sakyuk tegas benang aing dada aing benang anjing. Nang bule ngajengkang katukang. Sedengkeun Ki Marugi ngajari jeung katukang tapi gancang mancuhkeun di tangtunganana. Sedengkeun nang bule anu ngajengkang katukang meh bae rubuh ngabebengkang, tapi nang bule gancang ngajaga kasimbangan badana terus mancuhkeun di tangtunganana. Nang boleh sok sanajan dadana kabenangan ku tajongan lawan, tapi daya tahan badan nang boleh geus kalatih asak hasil tina latihan ngeueuh maneh di sumur Jalatunda waktu keur aya di Gangyang Alas Purwa. Nang boleh ngahuleng bingungeun mikiran cara pikeun ngungkulan uji lawan. Harita nang boleh jelas inget kasih rawing nuji akina. Dina kayaan keur ngahulang kitu dadak dumadakan harita